Lamun di masjid si jalma ningali najis, modelkeun ningali tai hayam di masjid rek dina teras atanapi di jero masjid. Kanggo ngaleungitkeun eta najis, kawajiban eta jalma anu ningali najis atawa kawajiban pengurus masjid atanapi marbot masjid? Jawabanana urang tingali dina kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro karya Ibnu Hajar Al-Haytami juz kahiji halaman 170 genep. Ibaratna wasuila sareng ditaros ieu Ibnu Hajar radhiyallahu anhu aman tentang jalmi di dieu rek lalaki rek awewe erek tamu atanapi urang dinya atanapi musafir atanapi mukimin sahabae jalma di dinya teh nu penting mukallaf alima binajasatin bi masjidin. Ieu si jalma teh apaleun bahwa di masjid teh aya najis. Hal yazamuhu i'lamun nasibiha. Nah wajib ka eta jalma ngabejaan batur bahwa di masjid teh aya najis. Aw bimahaliha atawa naha wajib ka eta jalma ngabejaan batur tempat na eta najis. Fa'ajaba Ibnu Hajar ngajawab biqaulihi kalawan ucapanana man alima lapad man alima binajasatin fil masjidi sing sahabae jalma anu apaleun bahwa di masjid teh aya najis lazimahu izalatuha mangka wajib ka eta jalma nu apaleun di masjid aya najis wajib ka eta jalma ngahilangkeunana eta najis pauron dina pada harita montong di engke-engke. Jadi lain tanggung jawab marbot masjid, lain tanggung jawab pengurus masjid, lain tanggung jawab tatangga masjid, tanggung jawab anu pangheulana nempo eta najis. Wajib harita keneh ngahilangkeun eta najis. Wa mata qosoro fidalika samang-samang saeta si jalma ngalalaorakeun kana eta najis, nganggap sepele kana eta najis, cenah saeutik ieu. Aw taroho fihi min ghairi udrin, atawa ieu si jalma teh kalah kanyase di engke-engke tanpa aya udur, tanpa aya alasan anu dimeunangkeun ku syara. Cenang kewe dipiceuna di engke-engke asima tah mangka ieu jalma berdosa. Nganggap sepele kana najis nu aya di masjid kalah ka diantep atawa kalah ka di engke-engke miceun eta najis, tah eta si jalma berdosa. Kulaku lampahna kitu teh. Jadi kudu harita keneh kecuali lamun aya udur, aya pamengan anu dimeunangkeun ku syara. Modelkeun kerusuh, musafir, lamun miceun eta najis bisi kalah katinggalin beus, tinggalin ku rombongan, atawa modelkeun urang-urang dinya asli kerariweuh bener ieu mah teu bisa ditinggalkeun urusan teh diengkekeun teu nanaon, atawa ngabadalkeun ka batur, ngabejaan ka batur supaya pangmiceunkeun eta najis, bila perlu muruhan-muruhan. Nu penting urang bebas tina tanggung jawab eta najis nu aya di masjid wa yuh eueuh. Salajengna saur Ibnu Hajar wa man ro'a musollian sing sahabae jalma anu ningali batur keur salat binajasin heg salatna teh mawa najis layu fa'anhu najisna teh dihampura fi saubihi aw fi makanihi najisna teh rek dina pakaianana atawa dina tempatna. Wayahna eta jalma anu ningali batur keur salat heg salatna mawa najis lajimahu ilamuhu. Ieu si jalma wajib ngabejaan batur nu keur salat eta bahwa salatna mawa najis. Jadi tong diantep bae mun katingali batur keur salat heg salatna mawa najis.
bejaan. Kang punten eta tah dina angwan aya tai cak-cak. Wajib ngabejaanana, mun teu ngabejaan doraka. Mugi aya manfaatna, wallahu a'lam bissawab.